Bapak kadang bawa konter. Ibu bapak sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Proses di awal terus urang kedah aya PR. Kita udah iya berhasil. Bapak Ibu sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada imam pangawasanana dina nikah. Nah niatna ge abdi mamade ku ibu teh diperdi teh kanggo mamagahan anu tos pangantenan teh. Pamanggap dorang da kitu pikir bisa salah samios anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana suami istri pada ngalaksanakeun tanda petik suami istri maka sangat dianjurkeun heula ngagaduhan adas wudu kenjeng sana sok urang pernah wudu rek sare itu muda sanes wudu natapan sunnah sholat sunat dari kodok ilhajah yang habis sholat sunat ya Allah dina nyalurkeun biologis abdi teh sing ngajandekeun turunan anu soleh sareng saleh. Kadang urang mah lain. Tak sae heula teh ini. Gini harus dari. Budak mana hese diberi, budak urang mah hese diarahkeun. Lantaran di awal tadi carana urang tos salah, maksudnya menyalahi Rasulullah wudu heula, salat heula, doa heula, teu ujug-ujug ajeng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ngajarkeun dina nyontokeun dina hal urusan hubungan suami istri. Maka dipuji si istri. Entah disebutkan bau ikan asin dipuji dimanja supaya naon supaya bungahan supaya bungahan hatena pernah bapak rek sare muji-muji oleh ilmu bunga kan hari pamajikan urang beda hari rek ka pasar di bedak di lipen hari rek sare jeung salaki buku jeung Baruki, ada yang hasilin, ada terbuka. Lamun salaki pamajikanana hoyong glowing, modalan. Pamulikeun hasilin mahal. Pamulikeun budakmu, saya tambahin hoyong satu ton, pamulikeun di Bandung. Habis. Pamajikan yang ini modalan teh. Modalan teh. Yang sareng ieu pamajikan teh pamulikeun atuh kampung kumaha. Barau itu saya. Pas modal. Jadi bayar resiko pas-pasan. Bayar resiko 50.000 dipakai beli hasil ini si akibat song saya di mana. Jadi kurang. Ibu bapak sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dimanja, dipuja. Ya. Di ongkos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantena sangat sempurna dina ngamanja anu janten bojo-bojo. Salah sawiosna pamunten. Ulah isin
nalika urang ngabahagiakeun bojo geus puguh di bumi sanajan di luar si bojo wajib dibahagiakeun. Hiji waktu Rasulullah SAW manteuna ngajak bojona anu namina Siti Aisyah diajak balap lumpat. Dina balap lumpatna ngajak Rasulullah ngenorkeun lumpatna sehingga Siti Aisyah anu menang dina balap lumpat eta. Ajaran kan Siti Aisyah lantaran menang balap lumpat sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon maksudna Rasulullah ngabungahkeun bojona sapertos kitu. Sangkaan anu janten bojo menang kabahagiaan. Oke, nu maksud pamuget mandang kanu janten bojo ieu punten ulah mandang wae urusan kakurangan. Sababna Rasulullah rumah tanggana sangat sempurna. Bagi Rasulullah mampu menghadapi kekurangan bojo-bojona Rasulullah. Urang mah ulah bojo wae gawe. Ari bojo-bojo anak berarti semua. Baru kan Ustaz hayangeun gitu kok ini. Dan lipat diri. Iji-iji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menghadapi sifat-sifat bojona anu terkadang sifat perempuan, sifat istri sok terkadang di luar nalar babageta. Sahih waktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kata tamu. Lajeng Siti Aisyah cemburu ka Rasulullah kumargi aya tamu ka dieu teh. Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha manteuna ngabandingkeun piring payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobi Pak, lamun urang bojona ngabandingkeun piring payunan tamu di kumaha eta bojo urang? Alayang meunang panangan. Pasea. Ahli saya. Rasulullah nalika bojona nampak seperti itu. Kumaha sikap Rasulullah terhadap Siti Aisyah? Manteuna gumujeng bahkan Rasul nyebat tanda Aisyah sangat menyayangi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun bapak dicemburukeun ku janten bojo tong amat. Tapi kudu bersyukur, artinya goreng-goreng oke masih kene dipikat cinta ku hidung kuda. Kan mun hidung kuda geus diambil lain terserah cuma bapak maneh we. Tandana hidung kuda teh geus aya sesuatu naon di urang. Sehingga deuk balik peuting, sehingga rek kawin deui geus sabodoh. Artina geus teu aya rasa sayang. Terus ke aya rasa cinta di bojo urang kanu janten sarogena nyaeta urang. Maka Rasulullah ngajar kita di wudu heula tuh. Saat wudu salat atuh. Saat salat assalamualaikum atuh. Assalamualaikum neng. Pandi kamar kenapa harus pakai sen wudu. Assalamualaikum. Kada lain deui atuh. Soalnya apa di mana orang hoyong mempertemukan hati, aneh nih pengantin. Di mana orang hoyong mempertemukan hati satu sama lain, saroge sareng nu janten bojo. Lagi apa bunda? Sanajan bojona payuneun, sanajan sarogena payuneun, papayun-payun. Di mana hatena paangang, di mana hatena pajauh, nyariosna najan saged bakal pagorowok-gorowok. Dari dina, mimitina, begitu. Didinya naon, didinya sedang alasan tadi nyong kekarik-karik. Naon sababna make jeung pagorowok-gorowok padahal posisina teh papayun. Sabab hatena pajauh. Tapi lamun hatina saling berdekatan, tekudu nyarios tarik. Nyarios lalaunan oge, tekudu nyarios lalaunan, kukijem oge surti. Naon sababna? Sabab hatina sami-sami bertemu. Aya hubungan anu kuat chemistry disebatna. Ini terkenal gogorowokan tadi itu. Kan ari hate keur pajauh mah deket oge pagorowok. Anu lucu kieu. Hidungna di dinya, bapana di dia ayam budak di ditu. Ujang bejakeun ka bapak maneh, dan naon-naon teh kudu dibeli. Tapi dia kudu ka budak heula. Langsung we atuh ka salaki gitu. Naon sababna kitu? Ku sabab hatena pajauh.
jauh-jauh. Mana pada bicara kumaha bae oge hubungan suami istri tengah wae Rasul. Cuma diwakil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suami istri ngalakukan hubungan suami istri meniru seperti carana hewan. Tekenging nurutan tidak tekenging nurutan hayam tekenging. Hari itu mah metode aya dina emutan terus baru pada sorodot gaplok ting tinggal baru udah gede caranya lo penting cara anu diajarkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi diikuti di wudu. Orang anu kumaha ya bikin wudu lah terus kita sholat 2 rakaat kena assalamualaikum lah baca doa tadi tujuanana sangkan urang ngagaduhan keturunan anu soleh sareng soleha. Itulah harapan urang sadaya dina hal reproduksi. Bapak Ibu sadaya kembali karena tadi diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga harmonis wae di rumah tangga. Padahal salah sahiji bojona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anu namina Ibu Khadijah yuswana terpaut 15 tahun. Rasulullah 25 tahun, Siti Ibu Khadijah yuswana 40 tahun. Kabayang nalika Rasulullah yuswana 50 tahun, Ibu Khadijah yuswana berarti 65 tahun. Sahadi urang anu yuswana 65 tahun. Pas kumaha jalmi na 65 tahun. Kumaha jalmi 65 tahun. Ulama 7 hiji subhanallah. Dan jadi kabayang Rasulullah yuswana 50 tahun berarti Ibu Khadijah yuswana 65 tahun. Tapi Rasulullah sareng Ibu Khadijah sapertos panganten baru. Layut sapertos panganten baru harmoni. Namun kuncina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mantena sareng istri tertuana anu yuswana terpaut 15 tahun harmonis. Mari Rasulullah senantiasa menerima kelebihan dan kekurangan anu danten bojo-bojona, termasuk Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Manawi punten salah sahiji kunci kebahagiaan di rumah tangga teh si pabeget teu kenging menghardik, teu kenging nganyerikeun hate bojona, teu kenging tadi diundingkeun ke Bapak Ibu. Salah sawes kewajiban saroge kanu janten bojona, hak nu janten bojo ti nu janten sarogena, nu kahiji tut'ibuha idza akalta, diwaregkeun patuanganana nalika si sarogena wareg. Nu kadua wataksuha idza tasaita, dipaparin pangango mun mampu mah giningan sing sae panggona. Nu katilu walat tadribal wajha, si caroge teu kenging menyakiti nu janten bojo sakomo lamun tunggal. Sabab ayeuna mah aya naon namina teh? Aya namina teh kekerasan dalam rumah tangga. Kan bisa saling melapor. Anu kaopat wala tu kopi. Di mana-mana aya kirang panuju wayahna ulah waka make jeung gombal. Anu kaopat wala tajhar ila fil mabit. Ulah waka gombal ge mah konten upami kaopat tadi wala kopi terkenging. Nah, jangankeun terkenging ngabeja-beja, terkenging ngiralkeun kekurangan satu sama lain. Maka kan cara itu. Maka si tahu anu tadi abdi teu tiasa maparin solusi. Kan ku abdi darah kumaha hubungan salira. Biasa we cenah normal. Tapi abdi can ditangtoskeun wae maka bersabar kasep tulis maka mudah-mudahan Allah enggal ngijabah kaduaan kasalira duaan maka dipastian salah satu amalan dina Al-Qur'an. Maka sabar sasi kemudian sumping deui Pak alhamdulillah sedapun bojo teh
Aya tanda-tanda Alhamdulillah. datang kah? Loh kan dokter dibabarin solusi ke dokter. Ya datang ketika pananyaan. Pananyaan diaturnya ngesewa menurut kucing kan. Rasa karena parah. Ay kuprak teh, agrak bojonan lebih kamar.